gerak Allah ta geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabener nama tinggal ngadeukeutan pangajian kaju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu pang gede-gedena siksanya cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia gangguan hirup loba disebut awaiq gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun sebab satungtung urang aya bang baluh urang moal jadi jelema luhur kabang baluhan ku dunya kabang baluhan ku makhluk kabang baluhan ku nafsu kabang baluhan ku setan urang moal usul ilallah mahfud ngaranna kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktekna hese urang ulah-ulah ngaleungitkeun watek-watek anu aya di awak urang keseluruhan hiji bae mata teh resepeun berwatek neuleuh nu geulis hiji bae mata ku urang ditapaan teu bisa urang meureumekeun mata hiji ta eta ngaranna bang balu satungtung urang teu ngariadohan mata urang moal jadi wali duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali capek berangkat gencan geus capek abo ieu mun berangkat paeh ieu mah ciling ngabogaan watek resepeun pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suara mu ngos-ngosan tah eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak diriadohan ku urang denge urang wajin teuing urang elmuna hebat sakikituna bae insyaallah ya Allah kitu kene irung kitu kene sungut kitu kene leungeun berwatek leungeun teh resepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk teu diriadohan ku urang atuh geus mengpele jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata babandul cili babandul irung babandul sungut
babandul lengan beteng dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga orang teu bisa hiber ka Allah mentak riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Carana supaya orang keluar tina belenggu eta maka orang kudu loba tafakur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya na. Naon bae dikorbankeun ku nyana. Komo jelema ternama. Aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belanggu dirina anu keur di penjara. Kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara. Segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabae oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakan teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang beloan itu. Aya hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyana dikerumuni ku ahli-ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Wis henteu. Mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Onto mama kayak bisa ka dia zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ka jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu mama teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese. Ih. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh. Ketika orang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung. Atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung. Beh teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae. Nyana mah nikmateun di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah. Sebab naon? Leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Ih, wali mah pandanganna kos kitu. Pohara jasa nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Dihamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sakelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Ih, kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok, lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener mama? Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Beh, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh kunyana. Masya Allah, jelema mah jelema neuleuh kumisa bibrozak biasa-biasa bae.
tapi monyet masih enak. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah. Anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah. Hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dek keluarkeun gampang. Ye, mama ulah sok loba omong lah, sakjana. Coba buka. Ayo. Salat, sholli, Allahu akbar. Aya nu ngomong mama, eta salat usolina nan usoli libukail kunci Allahu akbar. Sia sok aya nyaho bae. Segala salat-salat bae usolina ditanya ku sia. Komo lamun hayang salat hayang ieu naon gara-garana batu cincin daratang. Bangsa per naon ngaranna dare-dare. Dunia supaya datang aya salatna. Tak eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan. Salat Allahu akbar beres salat maca nyana wiridan. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Mal diteruskeun ku aing bacana. Kayak kusia dipraktekin paranti muka kunci. Aju sia maling. Ditanya ilmu nang tiki uci cenah. Pan aing jadi agen berarti. Wah, teman kitu-kitu bau rahasia tuh. Wah, saya hayu aku yang nama kajian teman. Beres salat doa langsung tadi bener baik. Tengah peting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar pret digerokeun ku nyana kalar ayo gerak mesti keluar lupat ai mama moal kan mama ai mama maksudna mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ci ndek ke mama nu keluar jangan nu mukakeun age mama henteu maneh bae mama mah ngan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh sasalaman entah kudu sasalaman geus ulah kabura penjaga sih ya ke kalau luar kabeh plok wuih beres ngunci deui plok padahal di deuleu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum eueuh ieu kamarana kosong tinggal aya mama bae keur salat duha Allahu akbar teu bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar cak penjaga aing irhananya ya bisa aja jana akhirnya minta nyana ngadeukeutan mak punten kula ieu minta kesempatan dek ngobrol wae ka dieu ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek cenah jujur awalnya jujur aya eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teu kadeuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci na ge kunci Allah jelema hayang kalaluar
geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kala luar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beunta bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu itu penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkes heula ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kala luar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos potot gambar samacem bae cek mama eta kos kitu kadeuleu ku mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu henteu muka pertanyaan kadua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu pertanyaan kadua coba kunaon batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum deuleu ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu keneh sebab naon nyantelna jeung Allah